Isuk-isuk nges ngala buah anu sok ngajurumuskeun ni tah tikus ru. Poe ieu mah dimimitian ku aku anu keur ugal-ugil arek mindahkeun popoean. Biasana mah tara diasupkeun ka jero popoean teh kulantaran kamari mah hujan angin jadi bisi baseuh deui nya enggeus we ku aku teh diasupkeun. Kela kedeung eta naon anu murag. Meuni kapak pikpluk leuheung amun anu alus deui. Kieu geuningan Eprione ari boga awak minimalisme meuni kararang kudutan barang bawa sakieu oge. Da lamun teu sieun kasaweran mah moal diasupkeun ieu teh. Da eta geuningan kamari hujan angin teh meuni kapohara. Da hanta tangkalan oge meuni kaceungpan nol kalakai ararasup ka dieu ka jero. Ngan untung we kamari teh ku si Toming sepeuting teh dipiceunan kalakaina jeung langsung diempel jadi ayeuna teh aku teh moal ngepel arek sasapu di luar we. Tuh tingali meuni kabarala kieu tangkal tomat aku ge meuni ka langsung araraya pararotong nungtung nama dipotongan we saware. Oh iya Eprione, halo Eprione, assalamualaikum, kumaha cara lager? Syukur lamun cara lager mah komo jeung diparangan loba dunya mah amin. Ieu teh lamun teu sieun hujan deui mah sasapu teh rek nungguan cangra tapi da sok sieun teu cangra deui. Nah enggeus we digawean walaupun sok berat-berat oge kana sapu jeung kana sendal. Ieu hungkul plus minus boga imah deukeut tatangkalan teh lamun eukeur usum halodo geunaheun tarariis, lamun eukeur usum hujan bobolodog barala jeung gancang jalalamrung kana jukutna tuh tingali ieu oge meuni ka jalalamrung kieu geus we ayeuna mah dipiceunan kalakaina hungkul. Kewe lamun geus aya halodo rada lila ku aku arek dikored. Lamun kok kored keur usum hujan kieu teh kahiji sok babari jadi, kaduana sok cararepek, kana leungeunna, katiluna sok loba tengek deui jadi geuleuh geuningan. Geuningan beres Eprione ari digawean masa sapu teh. Saberesna sasapu di dieu aku tuluy ngariksakeun buah anu sok ngajurung-jurung di tah tikus ru. Nah make disebut buah nu sok ngajurung-jurung pan eta ngaranna namnam. Pan lamun keur lempang di namnam geuningan sok jadi rada gancang jadi mantak tikus ruk, mantak ti tajong. Buah namnam ieu teh geus lila ku aku teh Eprione tara dirisakeun panya teh eueuhan geuningan ayaan lumayan we sakieu mah. Boro mah lamun hudang Sleeping Beauty heg sok hayang haseum kudu nyieun naon ceuk aku teh. Untungna deui poho deui lamun teu mada pas diunggah poe mantakan gencel mantak kokod monongeun. Ari ngalanamnam eukeur usum hujan teh sok wegah ngumahna lo bandog sireuman beda jeung usum halodo. Lalimit galolowing lamun eukeur usum halodo mah. Tapi dak eta aku mah lamun arek di dahar mah sok dipesek heula arek usum halodo arek usum hujan oge. Soalna lamun di dahar jeung cangkangna mah sok rada kesed geuningan. Tuh lumayan geuningan Eprione meunang sakieu ge heg eueuh nu burukan jeung ke hudang Sleeping Beauty keur metis. Saking ku ngecebrak wae mah teu karasa geuningan Eprione geus di penghujung deui video we. Atur thank you kanu entos nonton.